Nasib jadi karyawan geuning kieu karasana, karasa susah lamun keur tanggeung bulan. Nasib jadi karyawan susah senang karandapan, ngarasa senang na waktu tempo gajian. Najan gaji nu pas-pasan, rajin beak pake mayaran utang, tapi diri ngarasa bagja geus bisa bayahan kula warga. Tibatan jadi pangangguran, sapopoengan ukur moyang, rumah tangga mineng papaseaan, ditoha mineng pisan di baheudang. Nasib jadi karyawan geuning kieu karasana, keur jongjon betah di pagawean, ujug-ujug di PHK beak kontrakna. Nasib jadi karyawan geuning kieu karasana, karasa susah lamun keur tanggung bulan. Nasib jadi karyawan susah senang karandapan, ngarasa senang na waktu tempo gajian. Najan gaji nu pas-pasan, rajin beak pake mayaran hutang, tapi diri ngarasa bagja geus bisa dipayahan kula warga. Tibatan jadi pangangguran, sapopoengan ukur moyang, rumah tangga mineng papaseaan, mitoha mineng pisan di baheudang. Najan gaji nu pas-pasan, rajin beak pake mayaran utang, tapi diri ngarasa bagja geus bisa ngipayahan kula warga. Tibatan jadi pangangguran, sapopoengan ukur moyang, rumah tangga mineng papaseaan, mitoha bage mineng di baheudang. Nasib jadi karyawan geuning kieu karasana, keur jongjon betah di pagawean,